mah Acil tidak mah. Siunnya. Tidak ada kata siun. Siap-siapnya. Punyuk siap. Aduh, aing ngawur parah. San, pamalikan hukum teh yang layar ya? Lah, ek moro. Moro naon atuh sialang aya. Layang, Iya lah sakedeung. Bariji. Meuli hukum 2 kilo, meuli layar 1 kilo. Geuwat ek ngawur teh balong. Oh, Tong lilai San. lah, lupa aing terima ek moro. Coba kudu motor back tuh. Kemana sih, Cil? Arek ka kawali, mana ka San? Aing kita meuli untuk bapak aing. Hiru atuh aing San. Numpang. Lah, embung aing mah mau budak geuting mah, sok ngelatkeun. Guys, jangan panggil aku budak leutik San. Aku sudah buluan. Hiru aing atuh. Ka bae dina eta dina pelak ya ngilu. Ulah, aing mah rusuh. Atuh San kan. Awas ya Isan, suatu saat pasti aya pangabutuh ka aing. Kasangkeun. Duh, aing apes. Imah meureun pengaruh aing teu mau si Acil. Jauh deh. Cil, Nah, kunaon sia San? ya waduh aing apes Cil, mogok motorna. Sia tuh udah budak ngora mah mau motor kieu. RX King budak ngora mah, biarpun boros, raos. Well. Bantuan tuh Cil aing ngadorong ya, aing capek geus ti lebak, ngadorong. Ah, ngaji San aing sekarang ngadorong motor butut kieu mah, jabal rusuh aing mah. Acil, siapa di balaga kunyuk teh. Awas ya ku aing. Lah, sia kita di tengah aja ka aing kunyuk. Well. Well. Motor zaman mana ieu? Zaman Firaun. Hah? Ada budak leutik. Jangan panggil aku budak leutik, Paman. Aku sudah buluan. Ka aing kunyuk. Oh, seri. Naon Mang Jack? Ka aing kena aing mogok. Ngahina geuninganan. Ya kira big. Tonjok lewat, tonjok. Sikat. Lah ini naon aja motornya motor Acil. Aduh, tuh, bener. Anjing. Ekta modal kumaha tuh. Iya mah motor zaman Firaun. Di Jepang mah geus dikalautkeun. Siap bener ku aing kunyuk. Heuh ya bina tuh kan doyok ki. Aing. Cil. Umpankeun ka aing wa. Tong budak leutik. Nanti ya, Cil. Jiruk. Ampun. Naon ngomong naon ka aing tadi? Ampun. Tonjok Cil. Ampun. Ampun punten bisa manggoyok. Heuh ya Bima. Tong ngahina aing ge ieu kena motor. Yamaha nu aing ge Suzuki. Balana teh Vespa, Honda, Yamaha, Suzuki itu loh. Anu menang di akun sia teh. Oh, sok aing akon da aing menang ya, Wak. Heeh. Aing akon dia. Agak pisan nanti akhir abi. No. Sok terus Cil. Kita menang. Kita menang, Wak. Sok tidak lawe sing benar. Benar we. Sok terus. Balana atuh. Nah, si sarua. Sok cepat. Aduh, waktu adalah uang. Buru. Saya itu teh udah detik nujuk. Ingat tidak apa, sudah anak gunung kan meren. Ah gitu. Woi, kamu cepat. Waktu. Ya bos. Kalau belum digarawe teh lu bayar pisan. Sebentar lagi na satu si satset. Wah. Punten Kang. Dia teh aduh leupas. Nah, eta budak leutik mah kamu tadi. Udah wangi. Iya, ari teh kakarasa minggu asup kana rumah sakit jiwa ieu teh yo. Please, Kan ngamuk wae. Please kan gua deui. Aing mah tegelo aing bentuk. Cicing siapa? Aing mah yang bebas tegelo teu. Cicing sia teh. Please. Masih geus neangan wae. Please wae aing mah tegelo teu. Bah, ya ke rumah sakit langsung erek ka imah heula. Bawa we ka mana heula? Kerja heula. Tegelo aing mah bah. Aing bebas yo. Sia jadi lowokan di toko beusi segala ngelakeun. Please wa.
Ya, terulungan ya aing dibawa penjahat, diculik-culik. Lewo. Mangkat ayeuna makan. Lewo. Gandeng. Ayo. Kancang. Yo. Kemana tuh Kang ayeuna aing ayo. Aing bingung ya balik ke kawali eueuh duit panoyok di ayeuna bajaran. Mang Jack, anu digawe di sumber baja teh toko besi ieu urang kawali wungkul. Panggil jeung duit merek. Nyawa tuh kira kabatur salbur anjir teh mere mah. Heuh nya kumaha carana juga ya. Emon pasukan. Cil, aya naon, Cil? Itu aya preman duaan di hareup euy, kamari ngarian ka aing. Alah, atuh sieun, Cil. Ulah sieun-sieun jeung aing mah. Ieu kopi abeureum pawaris di ake aing. Deukeun ieu. Moal mundur ngaran si Acil Marucil. Deukeun nya. Kumaha, Cil? Kumaha aing we cing. Yuk. Wah. Kumaha, Cil? Tadi gawean mah. Sieunnya. Tidak ada kata sieun. Siap-siapnya. Kunyuk sia, kunyuk. Hah? Ya aja dah ya. Budak letik. Naon mikiran cai? Baru cai bom teh nanti keur hese. Kan aing mandi tidak prokes ya. Sia naon maksudna teh nyiburkeun ka aing? Bete hideung tah beungeus ya sok mandi tah. Tah. Mun geus goblok. Bete kuliah heuh. Nah sia ngogok ka aing beke. Iya hideung nu ngogoma ka aing nyebut beke geuningan. Aing siap orde ieu. Pan heuh sia mah beke. Sia nu ngogoma hideung. Beke ka aing. Beke begini juga. Aing juga. Sia aing jadi barasuh. Tak na sia ulang ngogok ka aing. Tau rasa tah. Ini bisa diceborok deui ku aing yeuh. Aisyah ku aing dicek aing balangkeun gerak handap. Enten san. Please. Engka aing mah tadi mah cuman bercanda. Please. Canda-canda kayak sia aing keur disalin ya jadi barasuh. Ampun, please, jangan. Ampun, jangan, please, San, jangan. Neng Elsa, lagi ngapain? Aku dari tadi nungguin kamu, Acil. Maaf, Beb, Acil telat, di jalannya macet. Acil mau kemana? Ada keperluan dulu, sebentar ke atas, Beb. Tunggu di sini ya, nanti kesini lagi. Ikut dong, Acil. Jangan dulu, Beb, nanti kamu tikus truk. Belajar dulu ya, nanti kalau udah lancar, ajak kamu jalan-jalan. Iya tuh Acil, tapi jangan lama-lama. Iya, Beb. Aduh, Jang. Tekunan naon, Jang? Tekunan naon kunyuk sia. Aing pingsan ya. Gugah, Jang, gugah. Bawa rumah sakit ke dia buru ya. Aing nyeri. Aing api pingsan het angge dibere duit. Jang. Udang. Jang, kita ya ke dibere duit ya. Udang. Sabaraha duitna? Yo, 50 Jang ya. Kurang, Om. Kurang. Aduh. Ya tuh 100 deui, Jang. Sip. Terima kasih, Kakak. Sering-sering we kieu nya. Jing. Aing jadi coplok 150. Hasil aing bisa oge aing acting.